Bismillahirrahmanirrahim. Ya urang geus kudu loba inget aksiru lobakeun ku anjeun bihadzibillah eling kanu megatkeun kangeunaan dahar milehan minum kangeunaan sare pae narana lobakeun inget kapan kabeh urang teu daek narajang kana larangan-larangan Allah si urang deuk ngalaksanakeun riba beu aing mun haji isu pae takkan diris urang Masya Allah urang deuk mabok beu mun aing isu pae deuk zina beu mun aing isu pae takkan nah urang ngalobakeun loba kena jadi pembangkit ibadah tadina teh salat jadi salat sageusna salat berjamaah nungguan lain eta kan nungguan salat intizaru salat teh takwari mah eueuh intizaru salat teh eta teh kapan yukaffiruz dzunub nungguan salat eta kapan eta teh ngaleungitkeun dosa atuh kuari mah boro-boro di lembur jak kiaina ge teu daek kiaina ge teu daek berjamaah kumaha atuh komo santrina intizaru salat geus nyaho yukaffiruz dzunub masyaallah nungguan berjamaah teh eta teh intizaru salat teh berjamaah nafaratan dosa nomor kahiji nomor kodopong gede-gede na ganjaran mun hayang nyaho gede urang teh kudu zikir-zikir ti penting teh kudu nungguan salat berjamaah eta teh geus min jumlati waliyin min auliya Allah jam 11 nungguan jam salat jam 12 berjamaah zuhur ye jam 11 geus ye bae di masjid saja lemahna anu lebeungeut aja aing mah tabu intizar sholat mantap lamun ditapakuran ya mun ditapakuran di satu sisi urang teh ka Mekah hayang di sisi lain urang nungguan angel dimimiti 1 tahun 2 tahun jadi 3 5 7 kuari geus sabaraha ayeuna di urang 20 tahun Masya Allah kamari 17 kan yang geus kuari 20 tahun orok kayak ngomong kieu orok ye geura daftarkeun cenah kula ka Mekah teh abe balik cenah kula geus bisa ka Mekah cak mana boro-boro sia aing geuleuh hayang kolot ai budak papan teh nyahoan indung bapana teu boga duit nyahona hayang ka Mekah kan gitu nyana meureun ngobrol jeung barudak angel amat nya kuari mah ka Mekah heuh aing deuk minta bae ka indung kuari bang daftarkeun cek indungna bodoh sero aing hese tapi teh budak mikir gua bisa nah lamun intizarus shalah bae sakitu gedena ganjaranana atuh komo intizarul hajj je sarua itu intizarul hajj kurang dengan sadar Gusti Maha Uninga aturan di negara jakos kieu ieu teh meureunanan berbagai-bagai pengaturan we teh sabodo teh nu boga negara urusanana urusan penggolangan jeung pemutaran uang nyanggakeun abdi mah ieu mah atuh ka naon kitu ngaranna kaatur ku negara be deuk daftar abdi rek nungguan kaburu alhamdulillah teu kaburu nyanggakeun ka Gusti ja abdi mah atuh geus nazam ka Mekah nungguan intizarul hajj ngaranna intizarul salat bae nu sajam gede jasa ganjarana komo ieu 20 tahun anu nyaritakeun ganjaran anu hapa anu hapa kabeh ge oh sadar tah aing mun aya menteri agama masa diangkat ge aing bener cenah kiai tah kitu tah angkorak sia meureunnan aya keur carita anu hapa intizarus shalah bae setengah jam bae ge sabaraha juta
dosa urang nu leungit emang teu kesel kitu nungguan salat kesel kita sebagai zikir kieu bari maca sholawat urang imam can datang kene bae kan geus kieu jeung ngaletikan kieu ngaletikan tungkul wayah komat nya nehes beres abah mah bisa ada abah almarhum ba'da maghrib kan ngaji ba'da maghrib gaji tas gaji sholat isya kadang cepet abah sudah nyoba nafsu urang nafsu murieun santri kamu terutama mereka kula oke langsung tas ngaji teh tong sholat adzan kula sok adzan tas kayak suka tinggal ngaji cepet tongkrong adzan amat sekali waktu mah diuk baheula di dinya ulah nungguan sholat berjamaah waktu ketungguan sakedeung urang teu bisa ka mana makanya ngorakeun pan aduh aya bae meureun janji hiji dua melah bisa pan kayak sakedeung kayak sakedeung Masya Allah 9:30 arah ke masjid eta abah bagus gitu tah jadi teu bisa angger tah isya teh tah ngahaja nyaho lagi ka dina ngahaja bahkan tas gaji teh ya biasana kadang dahar geus dahar ngobrol ngahaja kadang diurut panggil jam 10 ke masjid ke santri teh isa bawa bari gara-gara mau para kotong terus tadi dinya saya tikan atuh santri ge diajak kos kitu mau kuat biasa na tilu baris buat baris sholat isya teh eta mah paling ya dan 20-an kamarahan aja na santri cek urang boro-boro santri ai ambil eueuh amun teu di talian mah kunyana ku omongan ketungguan eta bae di talian ku omongan masyaallah inget pak kadieuna heueuh ya bisaan eta ya intizarus shalah diajar teh ya dipraktekkeun coba kakeselanan datang ke mana ya Allah ya Rabbi itulah ahli-ahli thariqah lamun lain di ahli thariqah moal aya percobaan kitu moal aya mun teh lambat asli itu lambat asli kiai lambat amat asli dah mah ya ahli thariqah teh ya da boga jam segala dinyahoeun aya faktor kesengajaan ngecek santri mana anu sok berjamaah konsisten bana anu teu eta kan nafsuna nah iyalah intizarus shalah bae ganjarana pohara atau komo intizarul haji 10 tahun nungguan haji 20 tahun nungguan kalaksanakeun atuh saya tulisanana teu kalaksanakeun loba kuari mah anu haji teu kalaksanakeun ibadah haji tetep bae Allah mere ganjarana pohara ku intizarna bae atuh kuari lamun urang daftar umurna 70 tambah 20 hiji sabaraha 70 tambah 2 hiji atuh mana aya anu 90 tahun kuari umur sabaraha geus taruh lagi 60 tambah 20 sabaraha mana aya kuari nu umur 80 tahun jarang rata-rata teu jauh di umur junjunan alam kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehendak mal jauh mayoritas kaluhur mal jauh mayoritas nah etalah soal intizar pokoknya ibadah mah aya intizarul shalah intizarul haj intizarul talim nungguan ngaji teh
ganjarannya gede. Datang ka dia wuduk 2 piring. Tayangan tihang. Ya bari ngarokok ya. Eta lain intizor tama bos galamun tama. Waduh ya Allah ya Rabb. Ngaran-ngaran intizor ibadah tetap diganjar bah. Ngadagoan pelaksanaan ibadah diganjar. Ya Allah.